Coy, maneh apal teu maung? Maung alias harimau teh sato anu kasebat raja leuweung. Awakna badag, buluna belang hideung jeung koneng, panonna awas jeung tajem, siga nu salawasna waspada. Maung teh aya rupa-rupi jenisna. Aya maung Sumatera, maung bengal, maung Siberia, pokona mah loba sok weh ku maneh baca-baca dina internet ameh pinter. Hakaneun maung teh lain hui, kade. Hakaneun maungnya eta daging. Manehna sok moro uncal, bagong, manuk, jeung sato-sato leutik anu sejen. Maung bisa nepi ka puasa sababaraha poe. Manehna mah lapar saeutik oge langsung manyun. Tapi tong salah, maung manyun lain sabab leuleus hate, tapi leuwih kanahan diri. Teu ciga maneh manyun teh teu gableg duit atawa teu boga udud. Maung teh lain sato nu hirup babarengan kawas sato anu sejen, manehna mah soliter alias hirup nyorangan. Tapi lain hartina sombong, da maung mah ngarti yen hirup teh kudu tangguh, sanajan sorangan oge. Beda jeung maneh anu jomblo, hirup sorangan teh karna teu payu. Dina budaya Sunda, maung teh leuwih ti sakadar sato anu buas. Meunang beja ceuk tinu dipercaya. Cenah mah, baheula Prabu Siliwangi oge malahan mah bogaeun maung bodas salaku piaraan jeung simbol karajaan. Dina ajen spiritual jeung budaya urang, maung teh makhluk nu boga ruh kakuatan, nu kudu dihargaan, dijaga, jeung teu bisa dianggap saukur sato anu galak. Kukituna, maung teh geus dipikawanoh salaku lambang kawani, kajembaran, jeung pangayoman. Oge bagian tina warisan alam jeung budaya urang anu kudu dihargaan jeung dijaga babarengan. Maung teh ayeuna geus jadi salah sahiji sato anu rawan punah alatan loba faktor. Kukituna, urang kudu tanggung jawab ngajaga alam supaya maung jeung sato sejen bisa hirup babarengan. Sing jadi urang Sunda anu welas asih ka alam, sabab ngajaga alam teh ngajaga masa depan urang, oge keur anak incu urang kahareupna. Hatur nuhun parantos nongton, tong hilap like, komen jeung subscribe channel YouTube Kuring Konten Edukatif 9097.